masih keneh nyaritakeun tentang diat lalakonna pohara pisan panjangna bari jeung geus teu kalaku lantaran nagarana geus eueuh nagara khalifah. Di zaman Kangjeng sahabat tabi'in masih eksis tepikeun ka atsba tabi'in. Beladinya mulai goyang deui lantaran Yahudi jeung Nasrani terus-terusan berjibaku. Mulai rada geser saeutik hampir terus ka dieuna eleh Islam bangkit deui setelah 500 tahun di zaman Raden Patah. Sadunia Islam eksis kembali, kabeh make aturan Islam termasuk di negeri tercinta Indonesia. Kerajaan zaman harita tunduk ke peraturan-peraturan para aulia-aulia Allah. Telilah hanya 100 tahun, 1 abad kurang lebih. Terus Nasrani nyerang deui, budaya-budaya Nasrani Yahudi dikembangkeun deui di dunia. Terus kabelah dieuna Islam makin terpojok terus terpojok. Terakhir Khalifah Utsmaniyah Turki langsung gugur di harita can aya muncul deui pemimpin Islam secara kafah. Terus saya debiga ayeuna komo ayeuna matuh pohara jasa pertahanan Nasrani pohara nyana berbagai sektor nyerangna ka urang. Geus puguh urusan politik, geus puguh perekonomian nyana menguasai. Sampai-sampai di dunia khususnya di Indonesia kurang tercengang barang beli teh malah hesean keneh cash tibatan kredit. Kitulah Yahudi nyerangna ka urang. Naon nu diharamkeun ku urang kunyana ditumbuh biak kembang biak. Urang haram awewe teu make jilbab paksa teu meunang aya jilbab. Kudu katingali aurat awewe teh ping-pingna teu meunang kadeuleu disingkab-singkabkeun. Teu meunang aya anu make papanjangan. Kitulah Yahudi jeung Nasrani. Terus makin kadieuna makanan dan lain sebagainya. Waduh, wah. Sampai diundang ke urang ka dieu di zaman Pak Harto supaya nyana memproduksi di urang jadi karyawana. Ngeunaheun rarasaan. Tapi di sisi lain persatu benda untuk gereja, persatu benda untuk pembangunan sarana agama Kristen. Nu mentak atuhnya nama maju teh ku urang lantaran nu ngabiayana urang. Itulah pengkondisianan. Urang mah kuari encan aya anu nyiptakeun satu perusahaan per satu benda untuk Palestina misalnya. Padahal geus sabaraha puluh tahun Palestina perang. Tertutup mata hati Islam. Jeung deui memang dihalang-halangan ku orang Nasrani jeung orang Yahudi. Sampai ayeuna lah can aya usahawan
secara internasional atau secara nasional menciptakan lapangan kerja naon baik yen es bonbon misalnya atau korek api misalnya per satu es bonbon atau per korek api nyokotlah 10 rupiah untuk Palestina dan lain-lain can pernah atau untuk pembangunan masjid di mana dibutuhkan taro nyebrang ke dunia lain mah ka negara lain mah meureun eungap di urang we di Indonesia eueuh tadi urang atau memang meureun hese nyiptakeun barang nu kitu mah eta bae atuh urang mah perbala-bala yen bala-bala perbala-bala atuh 10 perak yang pembangunan masjid eueuh tadu boga pikiran kos gitu dikersakeun bae ku Gusti hancurlah budaya-budaya Islam kula lain sakali ngadenge dina maulidan hiji aya kiai anu ngaulahkeun nyusur sebab eta mah hanya sekedar kebersihan di zaman Nabi tidak ada menpul gantilah cenah cak kiai ku menpul kadang ku ceuli sorangan eta kiaina nu sok biasa di istana mali bejakeun ngaranna hirup keneh kiaina tuh lamun memang diganti ku menpul memeureunanan atuh urang unggal salat mawah sikat asal salat sikat jatuh kitu Kangjeng Nabi nyusur kayuna ge kayu arok belah dia deui lain saeutik ngadenge penceramah di Jawa Tengah hajut di Bandung termasuk di Jakarta bahwa baju tob mah budaya Arab bener emang maka di kita mah tidak usah pakai baju tob pakai batik pakai baju kemeja mantak nyana ngagorengkeun ka kiai anu khutbah Jumat make baju top budaya tama teu bisaeun maca kitab kajian kuku mage tama kiaina tadina sakola sanawiyah asti tama kos itu tama santren teu maca kitab tama kiai kos gitu aduh jadi kiai kumaha mah ngaraji beuki leungit kuari terus-terusan di leungit seri Amerika terus kuari atuh HP eueuh nu teu baroga HP di jero kebutuhan diselap-selapkeun munkarat satu sisi orang butuh informasi satu sisi orang butuh jang komunikasi di sisi lain kemunkaratan luar biasa melalui HP baheula mah bobogohan teh hararese lantaran boro-boro naon ngirim surat bage make telegram hese luar kuari mantak ulah kaget lebaran nu leungit anak baheula mah leungit anak embe doang kuari mah anak lah leungitan lain anak pamajikanna leungit deui lebaran saminggu pamajikan leungit ai salakina mah leungit mah teu kudu dicaritakeun emang biasa salaki leungit mah biasa ieu bapak majikan leungit masyaallah. Terus makin ka dieu makin eueuh nuansa Islam ketika urang neuleuh di perkotaan mah komo tasabuh kuari antara muslim jeung kafir tasabuh datang ka urang ieu sih kafir apa Islam ieu teh muslim apa kafir lantaran pake sapake geus akur bae segala rupana eueuh ciri-ciri keislaman di kota mulai terus ka kampung ge kuari di handapeun tangkal awi diketos geus aya nu make anting gede lalaki
ganting maka kongkorong tinggal sorana bae diganti titang go jadi anjing teh budak aturan teh na gede leungeun na gede segala rupa gede di kongkorongan terus make anting eta geus budaya datang ka lembur-lembur dipermasalahkeun KTP bae geus ulah nyangkut-nyangkutkeun agama di Jakarta walaupun belum tentu tetapi isu geus luar biasa. Jakarta geus teu meunang aya suara azan Amerika deket kedutaanana memohon supaya tidak terdengar suara azan. Terus kebelah dieuna sekitar Jakarta tidak usah ada suara azan. Coba ndeu kumaha. Golok geura asah. Yang mencet mbek. Namun Jakarta anu dianggap kota metropolitan anu dianggap kuat baheula mah ulah dikira Jakarta teh budaya Betawi anu sangat religi deuleu kali deres deuleu Cengkareng tarulah kali deres mah menang nyokot di Tangerang ieu Cengkarengna kemudian Srengseng terus kabelah itu Kebun Jeruk kebelah dituna terus eta teh lain lalagaan daerah-daerah santri Tanah Abang mah pan daerah Habib tama didinya mah malah sumber pendidikan habaib di Tanah Abang kuari geus terkikis coba budaya Islam teh geus kaserang terus kadanan urang endeuk nempelkeun undang-undang ieu maya kisos atuh undang-undang salat, undang-undang zakat, undang-undang puasa atawa undang-undang jual beli wah jararau sebab boro-boro Indonesia nu tiba heula demokrasi cacak-cacak Irak kedek diajurkeun supaya demokrasi Suriah lantaran terkuat di dunia Sunni diacak-acak supaya demokrasi Mesir supaya demokrasi Arab ulah aya kerajaan-kerajaan satungtung masih keneh aya kerajaan-kerajaan teu demokrasi maksudna terus bae diserang terakhir ke Iran Yaman Indonesia mah geus teu kudu diserang geus bertekuk lutut jasa kumaha inohong bae bikeun kabeh ka ditu jenting rakyatna miskin ge asal atas nama nagarana bae sugih kitu di Indonesia mah tah moal beres nagara mah lamun teu make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan manusia manu bener bisa disalahkeun nu salah bisa dibenerkeun timbullah kejahatan-kejahatan di urang geus puguh kuari urang mun ngadengi nu leungit sendal di masjid mah teu kudu dicaritakeun ambalayah tambah leungit HP padu kiceup doang leungit motor ditunjang di hareup Indomaret asup ka jero teh jadi acan balanjana mah kaluar deui geus kebo bisaan teh budak maling kebo 4 sekaligus 12 sekaligus berarti kan mau mobil eta pohara geus laleungitan mobil dan lain sebagainya berarti rakyat teh geus jararahat nah naik deui kuari ka pamerintahanana nyana nyebutkeun jararahat ka rakyat padahal leuwih jahat namanya rakyat mah paling ge maling motor paling gede maling mobil aya pamarentah duit rakyat dileg-legan kunyana alabatan orai koros jahat jadi mah keur carita jahat kabehan pohara ieu mah kajahatan tah ieulah demokrasi hasilna kos kieu sementara pendidikan agama ngaleungitkeun agama mah asal daek ujianna urang betah los teruskeun teu betah silahkeun kumaha urang dikembalikeun ka urang anu nyicingan nagara
di jero kebangsaan Indonesia negara urang nu bakal dilanjutkeun ku anak incu urang. Serangan terus makin ka dieu ayana di kota Tangerang Alam Sutra aya BSD. Terpisahlah ku ari rarasaan urang hirup urang jeung nyana. Baheula mah menyatu satu kabupaten terasa dulur kabeh nu aya di Tangerang, nu aya di Gondrong, nu aya di kitu naon Ciledug, nu aya di Balaraja Cikupa. Ketika aya perumahan, aya sekat perasaan nyana-nyana urang-urang. Makin ka dieu makin terus dikembangkeun perumahan teh moal kebal deui terus ka pasar kemis ka di Alam Sutra. Asal geus perumahan bae ge terasa terpisah. Terus kumaha nyana taneuh-taneuh nyana nu ngabangun-bangun nyana pamerintahan geus gebilu ka nyana lantaran terus bae dibere anaku nyana urang sakadar calangap ngajerit nyana disadiakeun sorga urang disadiakeun penjara. Ya tinggal kitu bae tah. Terus kudu budaya urang masa kieu masih alhamdulillah bisa ngadengekeun pengajian, bisa ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Isuk pageto anak urang nu kuari umur 2-3 tahun. Meureun ketika nyana umur 30 tahun mah urang teh geus karolot atau geus maot. Nah ieu dek dikumahakeun sementara rarentul budaya-budaya asing. Budaya-budaya Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Pendidikan Kristen digelam geus aya. Belah ditu mun neuleus seket-seket kudu dicaritakeun nah wah pohar. Ngisi urang kabehan kan. Pamarentahna geus lain pamerintahan jang rakyat, jang nu baroga duit. Jadi negara hukum teh jang urang nu teu boga duit hukum aya, jang nu boga duit hukum. Hukum nu urang ngadenge baheula nu korupsi eta kamarana ku ari jeuh dongengna cenah ka Singapura hajut hese nangkepna masyaallah. Duit urang nu triliunan dibawa ku nyana ka ditu babagi moal salah teuk ceuli datang ka teu babagi bae ge. Urang mah nu paling kotok biwir bengo biwir irung datang ka eueuh irung maling kotok disiksa. Nyana nu triliunan uncang-uncang eueuh hukum teh. Urang lamun nyaritakeun kejahatan di negara mun dicaritakeun rakyat bakal mawa bambu runcing. Ieu berarti turunan Belanda teh. Pangheulana camat. Ieu camat anak buah Belanda ieu. Patih sungtungna pan urang perang jeung urang. Kos kitulah negara demokrasi teh. Kejujuran jeung keadilan nu diharepkeun ku urang eueuh. Ieu mah keur carita urang mamacaan kitab fikih terus urayan hadis Kangjeng Nabi nu hadis Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an eta kalamullah. Kalam Allah nu boga langit bumi katut eusina. Mentak urang mah bersyukur di jero negara demokrasi tetep urang iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari dipake ku urang ala kadar nu ku urang mampu mah. Sabodo negara-negara urang-urang. Hakikat teh begitu. Tebentak sababaraha kiai guru-guru karunya amat aya jelema paeh keur ngajabat. Keur mah teu kaharti. Unggal guru Jawa Timur ngomong, Jawa Tengah ngomong, di urang di Banten. Mun aya jelema keur ngajabat paeh komo dulurna kesediheun. Kunaon emang? Nyana keur ngagugulung hukum Belanda, keur ngalaksanakeun ngagung-ngagung hukum Belanda. Duh, di akhirat tanggung jawabna kumaha? Aya kitu mah geus pensiun, geus eureun, rada deureus bae, jara geus leupas. Heula teu kaharti kunaon sedihieun amat guru. Aya nu maot bupati paeh sedihieun keur ngajabat, polisi paeh sedih,
horeng keur ngajabat keur ngagugulung hukum-hukum buatan nafsu buatan kafir diagung-agung kunyana lain ngagungkeun hukum Allah Subhanahu wa taala. Urang bukan kuari keur ngagungkeun hukum Allah ya kuari urang mun paeh sorga. Atuh mudah-mudahan bae. Ji teka rasa urang masyaallah kari. Iya ya. Urusan kisos bagas sejarah rawuh jasa walil kisos si hayatu ya ulil dia cek sara ayat 2 hiji diat mughalazah nomor kedua ayat diat mukhaffafah sarwa urusan diat nama kitu-kitu kenengan beda ngaran beda praktek bal mughalazah miatun minal ibil 100 onta ngan carana bagi tilu wal miam musalasa salasuna ikotan wa salasuna jazaatan wa arbauna khalifatan ai mukhaffafah ma miatun minal ibil sarwa ngan wal miam mukhamasa dibagi 5 isruna jazah wa isruna ikotan wa isruna bintu labun wa isruna ibnu labun wa isruna bintu makhad turun saya ti kadar kitu ontana jeung cara pembagianana kulantaran di urang mah teu kalaku atuh pohoan bae tebab diat teh diaji mah ku diaji bae geus teu kaarti keur ngaji da ge teu kaarti keur ngaji na ge teu kaarti ku sabab geus eueuh nu make. Padahal ketika seseorang menganiaya di dunia ngabunuh misalnya lantaran negara urang lain negara demokrasi kabur misalnya benang atawa adi paling dihukum sakitu doang teu selesai urusanana lain berarti teu selesai haji enggesan diselesaikan di Rabbul Jalil di mahsyar tuntut menuntut nu ieu dibunuh nu ieu ngabunuh wah teu anggeus keur di alam dunia otomatis harita kan dipanggil RT na RT aya pembunuhan di lembur mana benar malaikat pernah diselesaikan entos dilaporkeun ku abdi ka lurah lurah mana anggil lurah kumaha lurah entos diselesaikan ku abdi dilaporkeun ka kecamatan ka polsek polsekna panggil ka polsekna betul abdi diserahkeun ka kapolres kapolres saya kumaha ieu entos diselesaikan dihukum manehanana teh atau naik banding terus ka ditu ka Polda itu dipanggil cak Polda kos kieulah keputusan raja saha rajana Jokowi panggil Jokowi teu bisa jawab nyanangan hehehe cilak-cilak hehehe rante teu selesai di dunia teu selesai ya wacek Jokowi kan ya saya kan saya akan kembali deui ka kabinet nyieun keputusan kabinet ini kan hasil rakyat dipararangil bohong aing mah sabenerna cak rakyat teh milih DPR ge supaya nyana ngabela ka kami ternyata boro-boro ngabela nyana naik mobil kacana ditutup aya kami hampir ditimpaan ku kami bohong ka DPR Golkar goblok cak malaikat PDI sarua PKB sarungkeut P3 komo oh nu bener tuh iyalah ngaranna maksiat berjamaah kolektif ya diselesaikan ke di dunia teh selesai di akhirat tetap diselesaikan masya Allah orang lamun kadinya pan inggis tah mantak urang ngaji kuari henteu kapake di negara Indonesia minimal setelah nyaho penganiayaan ternyata berlanjut engke di akhirat
diharapkeun Gusti Allah minimal urang boga rem embung aing besi ke di akhirat berlanjut minimal jang diri urang we geus atuh tuh ai batur pan maling tangkap bawa Polres tanya ke Polres berapa kamu nyolongnya 1 miliar begitu ya ya penjara ntar udah saya yang kondisikan udah keluar betanya nak dibisiki deui nyolong lagi dong tuh ya coba lah menaling kamu nyolong apa saya nyolong ayam penjara seumur hidup kotak hiji saumur hirup Gusti doa geus aruruskeun Gusti ya kotok hiji bae lah ieu teh hayang adengeuna ge eta hukum mana hukum Gusti Allah doagu komo kuari urang teh berhadapan jeung HAM taekeun urusan hak asasi manusia boro-boro nyarekanan batur nyarekanan pamajikan mege pamajikan lapor saraki bisa dipenjara ku pamajikan nah naonan ieu negara urang masyaallah jadi pabelit urang mun nyaritakeun tah ieu mah urang ngabahas masalah ilmu Al-Qur'an lantaran urang iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang ku ngadengekeunana ge jadi ganjaran sanajan bari teu kapake mun ieu kapake asana kudu nyieunnan heula penjara antaran nu paling lobang ke nu penjara teh PNS nyana heula di penjara waduh rakyat batu sabara sebenarnya lamun nyarara homo kejahatan di tubuh pemerintah teh lain korupsi bae muringgak bulu urang lamun ngadenge ngan deres aya nu darae keneh jadi pagawe deres darae keneh jadi jelema anu sok maca Quran aja merenung mak embungeun jadi pagawe embung sieun atuh jadi keyakinan nu pinuh ka Al-Qur'anul Karim sieun aduh aing ke di akhirat aku kuari mah berani nyogok kayak jadi PNS nyogokna sabaraha duit kana sabaraha sia aing ngomong atuh aduh ya Allah dietul qadai wasimilam ditazamul kilata dia khoto ngabunuh kasalahan tawasibhilam di urang mana sugan urang nu kurang dipana teh tangkal buah nu geus dipersiapkeun ai barang kena ngagoak teh pan ngagoak orang Ki Zaid kasalahan adalah sibilan ailah tazamul akilata wajib ka akilah akilah teh asobah selain daripada bapak jeung anak lamun Ki Zaid dibunuh ku Ki Umar Zaid maut Ki Umar setelah diintrogasi ternyata benar sebagai pembunuhna maka wajib bagi Ki Umar bayar diat untuk Ki Zaid tak eta nu mayar diatna lain Ki Zaid tapi keluarga nu mayar diatna keluarga Ki Umar sebagai pembunuhna saya akilah-akilahna yakni asobah-asobahna kok cak keluargana anyana nu ngabunuh aing nu mayar balikeun ketika Ki Umar anu kabunuh kan nyana maot dibayarlah ku pihak Ki Zaid kuari kanu meunang warisanana teh tina pembunuhan akilahna sarua bae ulah
ngajoak ketika mayar pan aing kabawanya anu ngabunuh ngajoak kabehan ulah waka ngajoak ketika Ki Umar nu kabunuh meunang duit ngajoak teh sia hehehe pan okos kieu Zaid maut kemudian boga hutang 1 miliar kabeneran ieu teu boga anak aya ge pamajikan misal tak eta kapan pamajikan wajib di samping pamajikan kapan dulur Ki Zaid teh ieu wajib bayar hutang bagi warisna sakumaha meunang warisan ternyata ieu teh dulurna aya ge mamang adi bapak mamang wajib kabeh mang mayarkeun mamang aya ge anak mamang wajib panjana eta ceurik leutik sararial goblok nyana anu boga hutang aing nu kudu mayar bisa ngajoak nyana balikeun ku ari ketika Ki Zaid maut kemudian teu boga anak teu boga pamajikan bagi warisna eta adalah jatuh ka mamang atawa ka uwana uwana aya anak mamang anak uwa kira-kira nyana ngajoak teh moal bukan teu boga cenah aing mah nyana nu maot aing nu meunang warisan teu bisa kitu kadegeun kabeh orang sok kayak ngeunahna doang Masya Allah kali pokokna mah Al-Quran mah geus teu kudu dibundang banding ketika orang meneliti tentang hukum Al-Quran timbullah jujur jeung adil Masya Allah kuari urang lamun nyaritakeun tentang hukum Al-Quran fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba hiji lalaki opat boga pamajikan anak kuari si lalaki teh ieu adalah seorang lelaki anu bener-bener gagah awakna gagah kebutuhan biologisnya tinggi usahana maju mobil ambalaya dan lain sebagainya ieu pamajikanana dicandung kebenaran jelema aya kemudian jelema anu jagat dan lain sebagainya embungeun bongannya ada dicandung neleunyana mah bener tak embung dicandung delus ejen digigireunnyana ya salakina maot pamajikanana ngabogaan yatim 12 ayo coba atawa boga anaknya nate yatim aya 8 salakina eueuh dulurna eueuh kan perlu perlindungan deuh tak kadenya usahanya nanti bisa anak nu panggedena kakarak ge oleng-oleng leng-leng usahana ya karena butuh kendar teta nu gagah teh mun neuleuh ka pamajikanana mah tapi deuleuh kadinya karunya mah tak bere karunya yatim kebel-kebel ka hidung yatim talamun awewena neuleuh Al-Qur'an kadinya aing ngeunaheun salaki aya di imah bae usahana atuh mapan tapi dulur aing ieu nu saagama jeung aing karunya amat garagap dadak mun aing ditinggalkeun ku salaki aju teu boga salaki deui kumaha coba taragap dada sorangan tah lamun ku kitu awewe teh Al-Qur'an teh adilna luar biasa bisa ngomong ka salaki ka emang teu hayang ngamalkeun Quran gitu Kak aduh Masya Allah emang gue naon gitu lain mesti diamalkan be ayat fankihu ma tobalakum nisa emang gue naon jauh eta karunya nyana boga yatim 8 bu mangkani ngawan usaha mun kula ditinggalkeun ku salaki nasibna seperti kitu pan karunya Kak karena Allahan bae Kak jujur adil Al-Qur'an boro-boro kos kitu
sebener nama salakina gagah, usahana gagah, awakna seterek gagah lah, kebutuhan biologisnya luar biasa. Kabeneran pamajikanana gering bengek deh, teu bisa dialep suka. Jana geus ka rumah sakit, kemudian balik deh kan ke rumah sakit mah dibiayaan ku salakina, tapi kan urusan nu hiji. Itu bisa kompromi kan nu hiji mah. Tapi ketika dekawin tetep baik, marahnya anak, pegatkeun baik. Bari ngek-ngekangnya gatkeun bae eta teu ngarasakeun nyana teu kieu aing muriang meureun salaki aing mah gagah jajagjag sakieu geus alhamdulillah nah nyana ngurusan aing ka rumah sakit sakieu belana luar biasa tapi pan meureunanan nyana hayang sosonoan kitu tah nyana manggil ka dieu Kak geus lah tukula mah kula ieu mah di rumah sakit wayah dibiayaan Jakarta dibiayaan jeung sajabana ieu mah beusi kakak ndek hayang kawin di kula riobo cetak Quran minahan biasa boro-boro jag-jag waringgas pamajikan bengek di rumah sakit masih teu izin keneh bae aju kabehan ngomong ulah ka dicandung bae dijinya ke dieu ieu mah sarua jeung dibunuh ku sia lain ku ieu coba eta pan nganyingsieunan mah eta Al-Qur'an teh ya mun ditaliti ku urang masyaallah jujur adil moal pati-pati nitah kitu sebab Allah teh maha segala-galana kesadaran urang lah anu kurang terbuka. Oh ya Allah ya Rabbi hese mentek kula menjadi presiden ujianana dianjurkan atuh teu sambarangan di dulu kelas nah heula atuh jadi nyeun kelas 1, kelas 2, kelas 3 kelas 1 menang kelas 2 menang kelas 3 teu menang masyaallah wakil yakilu ibnun wa ibni amiha cek sagal ngasobahana lalaki huwa nu anak lalaki teh ibnu ibni amiha anak lalaki teh anak lalaki pamana si Zaid boga bapana boga adik kemudian eta adik bapa boga anak lalaki deh incu ti mamang eta ngasobah wa yuqaddamul aqrabu jeung diheulakeun leuwih deukeut dina masalah babayar seperti warisanana bae jadi nu leuwih deukeut sobah kaeta jani Umar ngabunuh Ki Zaid mana lu terdekatna dulurna adik kakak etalah akrab belah ditu mamangna jeung uwa etalah tingkatanana kalamun anak dulur kalamun anak mamang anak uwa pain baki hasan bamayali lamun masih kene aya sesa setelah dibagikan ke akrab ka jelema iali nu ngiring-ngiringan dina akrabna kanu eta akrab lah geus sakitu ge ieu mah moal dipake ieu sarua jeung diwarisan wa mudlin biabae ni jeung nu ngaranggeun nu ngantet ka kudua indung bapa nu saranggeun dihijikeun di talian ku indung bapana eta ge sami bae yakilu ngasobah wal qadim atas ya cekal qadim akur bae suma mutikun beres jaritakeun tina urusan asobah nasab kuari asobah mutik eueuh pisan di urang dina berjalan ge geus eueuh jelema nu ngamerdekakeun ngaranna mutik eta teh jadi ngasobah ketika terjadi pembunuhan atuh mutikna aya ge asobana mutik suma asobatuhu kemudian mutikun nu ngamerdekakeun kan nu ngamerdekakeun mutikul mutik mutikul mutik asobana asobah mutikul mutik mun teu aya mutik jeung asobahna
asobah mutik jeung mutikul mutik maka pamutiku abil jani mutikna anu ngamerdekeun ka bapakna anu ngabunuh suma asobah tuh kemudian asobana mutiku abil jani suma mutiku mutikil abi kemudian mutikna nu ngamerdekeun ka merdekeun bapana asobana wa kaza kitulah abadan salilana wa atiku wallahu a'lam bishawab.